stabil, muter. Si Jena muter, si drumna muter. Jadi rata. Sorry kira. Jerona kopi anu warna beureum itu warnana bijina kumaha bentukna? Lain bentuk sorry, warnana hejo angga. Hejo. Nya hejo. Oh di jero teh hejo. Jadi kalau kopi dibuka hejo ka koneng-konengan gitulah. Jadi nanti aya siga hejo lah ka koneng-koneng kangen ada green bean. Tah eta teh lamun geus green bean siap disangrai. Garing pokona kudu eueuh kadar airna. Geus hejo jadi jero teh hejo ya. Hejo we geus eueuh kadar airna green bean. Karek disangrai tah sangrai ge aya anu light, nu dark, medium. Naon eta teh? Lamun nu light mah biasana jang kopi anu ieu anu manual lah. Kopi manual teh nu teu make mesin ya. Nu teu make mesin espresso juga anu make naon? Anu filter ini orang pernah mesen anu sayan gitu atau kopi tubruk biasanya jadi teu pahit, teu pati pahit. Tina nyangrai ge biasana mah anu dark ya, dark mah biasanya jang espresso. Yang kopi anu bangsa latte. Ori teh katutungan misalnya teu bisa nya. Oh mungkin. Kan jadi si ciri na teh krek. Oh, pasti kita krek gitu. Itu pas disangrai teh disada. Meletek garing. Jadi si kopi teh kan asalnya teu beulah nya. Heeh, jadi kan beulah. Tah teh sangrai anu kahiji light teh berarti meletek kahiji teh eta light. Meletek kahiji teh. Nah, jadi teu tutung teuing. Eta biasana jang metode anu Arabica anu jang ieu jang manual. Teu pati pahit. Nah, geus brown 2 kali crack biasana mah. Krek gitu ya. Jadi ente sakali pan crack. Tah eta lain, muter deui. Sakali deui crack. Crack berarti eta ieu anjing asa kuriweuh. Riweus teh. Tah geus eta teh geus asak ya sengit pan nya. Oh sengit. Geus asak tah. Mun awak langsung digiling, resting heula. Diantepkeun heula. Jadi si karbonna leungit. Biasana mah ditiriskan. 5 poe lah, 5 poe sampai saminggu. Oh, geus disangrai teh. Uapna pan jadi panasna gitu nya, jadi karbonna teh sina leungit. Karek itu tuh. Oh diasupkeun. Maksudnya diasupkeun kana toples kah kana naon? Kana di wadah karek dijual. Mantap kan ari kopi anu nya ari sanyaho. Jadi lamun fresna kopi teh pas begitu rek ditinyum digiling. Tok mana di tempat ngopi pasti digiling gitu kan. Henteu pas anu geus jadi kieu. Iya. Ayeun karena wegah urang. Ieu. Emang lebih fresh. Oh, nu alus mah, anu alus bijian. Biji pas begitu orang nyieun digiling, senyatnya beda. Beda. Mana kopi mah nyerep teh apa? Iya. Yang juga Lain itu aya light, aya medium, aya dark. Anu dark mah anu biasana jang espresso biasa. Nah, anu dark mah metode ya macam-macam da aya nu dikete dihijikeun, main teh campurkeun ya. Espresso jeung Arabica jeung Robusta. Jadi selama proses sampai terjadinya asup kana toples eueuh deui bahan anu diabuskeun selain kopi. Kopi we hungkul. Ari maksudna roasting teh kumaha? Roasting teh nya eta nyangrai ngan bahasana roasted. Iya. Dipanggang lah. Dipanggang. Sakola wa aya. Iya. 15 juta. Lain di 15 juta teh 2 minggu. Bro, 15 juta. Barista teh 15 juta. Di Santi pan aya mesin eta nih mesin naon eta teh? Eta mesin espresso. Parupa wa mesin espresso. Seberapa jutaan tah gitu. Tah anu di barnya 200 misalnya. Juta. Terus juta. 200 sampai 300 juta. Tah anu nyaeta anu nyieun mesin kopi Itali eta Itali teh anu nyieun mimiti metode cappuccino eta Itali. Vietnam orang Vietnam. Mantap nyieun Vietnam. Jadi mainnya teh hayang kopi espresso kumaha carana teh buka mesin gitu kan. Jadi netes. Tentang mesin. Barang masakeun bandros kedap Vietnam. Bangun teh zaman Vietcongnya.
Itu tuh. Niat mah yang espresso kan maksudnya teu pakai mesin gitu. Iya kan sarua yang Manual. espresso urang teh make mesin. Iya. Terus aya nu rock presso jadi Iya, sebenarnya Vietnam. ieu mah mocha Mocha. pot. Teman di Vietnam kan di make ieu deui. Ieu aya urang gitu. Anu Ieu na beda, naon teh gilinganna beda wa. beda. Mun gilingan tah dina gilingan ge beda. Lamun yang espresso lemas pisan. Tolong ngejam motor. Nya. Kuntuna. Ini Dua nu ieu we. anu original 2, Kang, anu bentar. original 2. Ah, eta Oh eta koja. Anu original 2, anu coklat Aing mah keju. lain mah lur. Ontong lah iya ya kopinya. Iya, di poho. Bandekna hiji jeung 2 jeung si Bunah. Itu disimpan kanu biasa. Original Lain mah 2. Set kenapa sak Iya. biasa kan. Coklat keju hiji, bandrekna 2. Atau lamun salamahi originalna 3 jeung mana hiji atuh. Aku tanya asa kuriu anjing. Bener lama mau ninggal yang meuli. Heeh. Tapi sensasinya Kena meuli mah gue 20.000 we lah. sorry paling mahal teh tetep karena luwak Luwak teh sacangkir nya nu bener teh ya sacangkir atah teu jadinya. oh geus 200-an cenah. 200.000. 100 kali 200.000. Sagelas. Sacangkir. Oh, sakit. Tapi da ayeuna mah urang pernah sajeng Erlanya nih. Kopi luwak mah. Jadi luwak karunya sebenarnya lamun dijieun mass production gitu. Jadi teu alami, jadi si luwak teh dijieun Dipaksanya. dipaksa. Oh iya. Ada kopi sebenarnya mah Sampingan kan eta mah. penyiksaan. Nya lamun eta mah teu meunang. Kan sampingan kan nya. Jadi nu alus mah jadi kieu anu ieu teh nya ayeuna kebun kopi ya. Di sana 1 hektar ya kuribong kawat di sananya di cagaan. Kencarkeun ya luwak. bagus banget itu ya Iya, iya. Tah si luwak teh kayak jangan podoan teh. Ulah ieu mah Nya kandang ulah leutik. ulah kandangan lu. Eta di Anu itu leutik. aya. Jadi si luwak teh di kandangan dia kelinci gitu di paraban teh kopi gitu. Karunya eta mah itu nyatu kopi we. penyiksaan. Da padahal mah lain makanan utamana lain kopi. Nya Iya, makananna pan eta mah karnivora. Ari luwak teh ieu careuh. Heeh. Pan careuh mah daging beureun. Ngadang kopi teh selingan. Eta Itu juga teh emek eta gitu. Buluk bersihan. Biasa dibersihan kumbah. We. Dan kenapa luwak teu sampai kapecah ya Nya. metabolisme Jadi di si- dalam perutnya ya Jadi kieu pan mun ieu mah jiga tangkilnya kopi teh. Eh. Pan kitu nya tes Ya, kulit tangkil. luar. kulitnya luar Di ngumpul dahar. di dahar teh Jadi mainnya bijinya ditelan. karena keras badannya bisa jadi kan gitu kan Mung pusing. Mung pusing Tahu. kituan. Ayeuna kan luwak sebenarnya. Siga ngadaan rambutan gelong, Pak. Nya, apa anu gelong nih? ada ngelong kan lain mainnya proses nepika ngising Pahitnya. sabaraha poe, sapoe asik tapi asik Teuing teh nyaho ayeuna. siapa lain bisi Penting. Pan ayeuna kieu sa kebon dia kuringan nya. Kencarkeun misal luwak 30 siki. Jadi urangnya ngantai tahu. oh luwak Biasana pecah kitu. Careuh, luwak. Jika careuh Kayak kopi luwak anu dijualan sasetan. Atuh. Luwak liuk. Luwak lieu. berapa lama menurut mana anu pengetahuan mana setelah roasting sangrai 5 hari diendapkeun asupkeun kana toples idealna kopi Idealna mah. untuk dimakan Kumaha ieu? Ya oge urang Wadah. nyimpen. oh kumaha wadah Kadang benernya. lamun minang dibuka ditutup mah sabulan Oh. setengah bulan tepres. kan orang teh apa waktu pas di penyimpanan Tapi kan aya ieu di tanggalan kan. oh Mun meuli teh tanggalan ieu roastingna misalna medium tanggal sakieu. tapi kan kayak gitu Bagong Cikeun ka si ieu mah nya ieu gunung ieu. Misalna sok aya ningali sia gunung ieu misalna ieu nya Kebon. processingna naon. Ayalah googling we kan processingna aya full wash, aya natural. Tete
bodina naon acid terus nu karadituna aya tikeun Kak lamun misalnya orang geus nyaho lah nya Sampai ke komposisi. nya mun misalnya jika kopi dan kopi untuk dinikmati itu sebenarnya mah lain disusun ki lain. Sok ya pertandingan kopi misalnya ninyu kopi gitu nya kopi ngeunah kopi tok gitu jeung cai geus itu disusu kecuali lomba latte pun biasanya mah lain rasa Keunikan artnya. artnya latte Samilanya. misalnya bentuk naon Oh. rasa Lopen. mah teu lah Nah, kan katanya misalnya jika tadi cuk urang naon wine processing wine tah eta teh aya anu di fermentasi si kopi teh terus aya anu misalnya ieu bodina teh nangka misalnya ieu bodina fruit naon jeruk tah lamun ieu mah karasa jiga mun geus ngeunahnya di dinya nya kopi manual anu ditinyu make tekon gitu minum gula aren aya gula arenan teh serius ieu na teh karamel geus diinum karamel ternyata aya tutung jiga gula anu tutung aya beneran urang lain omong kosong sih bener udah mana orang percaya mah karena mana kan geus mendalami eta. beneran Aing mah karena nanya ayeuna 2023 nya, karena tanya mana emang geus di 2011 lain mana geus 2012 salah Tuh, mun 2012. nangka nya Melewati fase. seungit nangka bener nangka dan nangka seungit nangka gitu bener tuh. nya Naon eta jadi kan ada anu selang nangka eta teh naon? ini diserang jeung nangka gitu aya nu deket-deket nangka processing teh beda-beda gitu kan ari sebenarnya kan pada dasarnya kan kopi mah lamun misalnya bau sebarkan kopi kan nyerap bau sekitar Oh. Ya. Nyerap bau dia. Makanya banyak darah di dalam kopi. jadi kan jadi netral gitu ku kopi mah bea Oh, kopi mah netral bener. Iya, iya. Sok, Bau kan, domba kuno kopi cenah. kopi gitu kan bener beak lah gitu nyerap gitu si bau Nyerap Iya. bau dia. Dina mobil karena kopian enggak sih? nya nyerap Dan jadi bau kopi tapi dia menyerap bau dia. nya Jadi nyerap netral bau nih. netral Oh, gitu. mantapnya si barista nya tukang nyen kopi mah SOP na mun cenahnya SOP tapi benar oke sih temen make parfum Oh iya. Orang barista nya temen make parfum berlebihan iya lantaran bisa jadi jadi ari anu kritis mah bau parfum Oh iya. nepi iya. teh Iya. nepikeun ka dinya ya. nepi ka Iya, dinya mau mainna ieu. Iya. nepi ka dinya Bener. bau parfum nya anu bener Babaturan urang ge sarua siga maneh kieu babaturan urang. Dia karena kopinya kuat pisan. Dan dia enggak pernah minum kopi dengan gula enggak pernah. Setek gitu kan. Oh ya kopi tidir. Oh ya kopi dia. Oh ya kopi ya. Sampai seperti itu orang Bandung. nya tapi anu gitu Nah, ya misalnya si sampai bodina kieu maksud urang teh yang membuat mahal sebuah kopi taruhlah tong luwak lah. Ya. Iya kan? Naon si urang anu sampai ka ayeuna urang masih keneh can terpikir. nya Oh, nya ieu dina kekentalan. Oh. Oh, ieu dina aroma. kadang tina unik oge jadi kopi teh ngan aya di daerah eta jeung hese misalnya bisa Kan atau kopi teh misalnya kan tina sa kebon teh nu alus ya pasti eta rasana alus tegagal pas panen pas prosesingna tegagal kan jadi mahal pas roastingna alus ya betul. Ya, itu alus. Cuma waktu pas dina tampilan maksud urang teh. Dina tampilan. Oh, ieu mah geuningan kopina henteu liket. Oh, kopina kurang hidung. eta mah kayak pas metodenya lamun diga dina lomba kan misalnya kadang aya kieu nya anu misalnya di dinya ngopi ka KPA mung ku batur hayang ku si eta we nyeuna teh Aya anu gitu. aya jadi nu nyeun ngeunah kadang eta lamun si baristana si ieu baristana terkenal ya nyeun kopina ngeunah gitu kan jadi mahal oge terus si kopina emang alus gitu nya si kopina teh pasti tingali nya bentukna alus terus Iya. alus gitu mahal grade Kopi yang bagus tuh ada dedek atau enggak ada dedek? oh eta mah aya kopi mah pasti Aya secara dedek, ieu aya dedek residu logis lah kieu nya Jago kopi robusta
taruhlah murah-murahna sakilo teh Iya benar betul. 50.000 Paling murah. nya 20.000 teh anu geus Iya. grade handap pisan 20-30.000 nya 50.000 tapi ka 100.000 Geningan kopi nu aya rada kopi teh alsen nu hideung atau nu rada coklat sih. kopi mah dah hideung nu cok. Henteu maksudna kan sok aya geningan, kan beda geningan, Bro. Kan cek urang, oh iya kan baju hideung misalnya. Hideung aya kan nu hideung aya anu males pisan. pan eta roasting. Roasting tadi teh kan anu light mah. Oh. Light mah nu coklat, light gitu. Iya. Rada coklatan. Light medium dark gitu kan rupa-rupa. Jadi anu light mah tadi jang Anu- keburuk lah bahasana. Biasana mah anu coklat Oh, gitu anu mah. dark mah jang espresso. Biasana jang espresso. Lebih karasa pahitna si kafeinna lebih. Iya. Tah, anu dijieun mahal kafeinna nu rada tinggi atau kumaha? Henteu sih rasa. Rasa keukeuh. Kafein Keukeuh rasa jeung aroma justru ya. Arabica lebih mahal jeung robusta. Kafeinna lebih sedikit. Oh. Ya. Kafeinna lebih sedikit. Rasa lebih jadi henteu Filosofi kopinya. loba lah urang can ieu kabeh maksudna. Tapi kan minimal dia mah geus menguasai, mana geus apal. Iya. Apal. Loba anu kadang iya kieu kadang loba persepsi. Jadi Lamun sesuai jeung pendapat mana ya misalnya kopi masih menjanjikan teu ayeuna? Atau geus teu kudu enak kopi geus rame anu. lamunnya Dina marketing. lamun untuk Sukabumi ya. Sukabumi ya, lamun nyeun kedai kopi anu urang berbicara lah bisnisnya lain misalnya idea kopi. Iya, iya. Di Sukabumi lamun kopi leuwih ka community. Oh. Komunitasnya. Komunitas. Jadi eta deui Ya, jeung kudu apa lain apa sih nu bogana teh kudu nyaho oh ieu jadi gaul lah maksudnya dalam artian gaul teh wau ka ieu Kalingkungan calon konsumen. heeh. Oh. Naon anu ieu teh abnormal. Namro. Iya, normal. Kopi topi namro. Karena di Sukabumi itu kopi bisa dibilang kearifan lokal. Jadi anak orang Sukabumi nyeun warung kopi itu cenderung lebih bertahan. Serius orang. Bener itu Orang logik kopi itu. biasa ya. Bener. Kecuali kopi take away nya, salewat kopi take away siga misalnya naon Kopi haus. kenangan lah misalnya. Kenangan ge eta nu di Jogja. Mantan teh nih. Heeh. Out. Namro. Di Jogja. Orang lebih kepada gini sih. Kenangan Sukabumi. mantan. Nya Sukabumi di Jogja gini, Pak. eueuh. Sukabumi itu nomor sekian idealisme. Yang penting murah. Kearifan lokal. Ente Wak. Iya, Berbicara. maksudnya maksudnya begini, mayoritas. Jadi kalau misalnya penikmat kopi hanya bentuknya itu hanya komunitas, community. Itu Komunitasnya terbatas. untuk mungkin itu untuk 5 tahun kamari. Ayeuna budak SMA beli kopi 25.000 sampai 35.000 teh loba. Ayeuna kabeuli bener ku mereka. Ayeuna contoh lah si kamari. Kecuali Cianjur lah. Kopi Cianjur beda. Dia. Namanya. Heeh. Eta jeung lamun misal tahun taruhlah tahun di bawah 2016 nya kahandap ya. 17 2000. Nu ngaranna nongkrong di tempat kopi teh hanya Terbatas ya. teu kieu mana ngan caption hungkul gitu. Wah, kita ngopi sore, kopi cantik gitu. Iya. Tapi nu diinumna lain kopi. Nongkrong. Iya bangsa vanilla, Bobanya. green tea di fotona. Dan untuk sekarang Geus bener-bener Bukan karena kau kopi. budak-budak SMA. Sudah banyak. Urang kan nanya nya. Alus. Urang nyaho teh kieu sampai sejauh itu bagus bener maneh. lamun di Sukabumi sok sakumaha ramenya Starbucks. Angger lamun kopi lokal mah leuwih rame. Sok Starbucks bandingkeun jeung kopi mana nu Andri anu anakna ya. Rame mana? Oh, itu. Harga teh jauh. Heeh, Harga teh jauh. bener. Harga teh jauh untuk ngalipet double gitu nya. Iya. Paling beda 5.000 lah. Akhirnya di ditu 25 paling Starbucks 35 espresso atau Bener. americano. Beneran. Kopi lokal mah jadi ieu wau ka dieu Oh, kayak itu ah. itu. Itu dan konsumennya teh muter.
siga orang kemarin balik di joglo Hmm. jeung maneh mah nya ka handap we eta jelema bawa ngabingung kan sebelah kiri eta Belah kanan meureun. di Belah mana? belakang anu kan joglo ya urang kan balik ka handap urang mah sebelah kiri di dinya Iya meureun. Ka mana? Anu pas Meureun, belokan. pasti handap saya tik lah Nya mun ti dieu mah belah kiri meureun. belah kiri Eta. Karena tuh komunitas. eta Sriwidari geuningan sepanjang imah eta Iya. kafe Artinya udah sentris. aing sampai ka edan cek aing teh ieu Sriwidari skip Urang ningal etanya kaman. Jadi kieu lah. Mun sejarah kopi Sukabumi ya, urang lain sok tahu ya. Sejarah warungna lah. Kopi kedai kopi. Mimiti parahyangan parcos, ngaranna teh parahyangan kopi misalnya nu bogana teh si ayalah anak camat apa sah. Cuman gak berkembang teh karena henteu ngaraih komunitas. Iya. Mukalah secul urang zaman ngopi 6.000. Ngan aya piatan hukum can aya mesin. Nu boga mimiti mesin teh parahyangan. nu drip teh Nu drip, bangsa nu di blender, nu gitu lah blender lagi make Philips kayaknya zaman 200 ribu anjing blender lagi. Ayeuna nu 15 juta saya blenderna. Urang mah nyaho ti tanya, wanya kerjaan urang iseng nongkrong keneh. Iya. bagong tina blender Philip ya Cikun ka blender anu anti ya teh nih. Cikun ka blender kaleci bisa bubuk sia kaleci ge. eta teh Bener iklanna kaleci bola golok bubuk teh kemudian es batu. Beneran teh 15 juta bawa blenderna. Munculnya Inten. Jadi digital lah gitu terus ditutupan aya nu nya aya nu 3 jutaan oge aya rata-rata 3 juta 3 kali 5 juta lah kurang jutaan lah blender eta. Nu alusna 15 juta. Anu yang anu mesin lagi 15 juta anu paragi naon ngiling kopina aya counterna gitu dan eta mantap kopi loba Itali teknologi bro urang kamari kayaknya kira-kira 2 bulan kali liwat 2 bulan atau 2 bulan pas urang ke Surabaya lah ya kan urang dibawa ku anak buah urang ya. Cek teh aing tempat kopi lah cuma nongkrong segala tapi anu biasa we cuma teh tong Starbucks bosan cai dibawa ke hiji tempat teh nyempil ya. Masuk ke daerah perumahan jauh di jero di pas urang geus nepi perumahan eta mobil hungkul motor pinuh bagoy cek aing teh ieu tempat biasa bro ya. Kursi ge kursi tina kayu-kayu biasa lain kayu-kayu ukiran siga kursi SD tapi eta nu meuli cek aing teh ka dieu anjing yang sampai ka aing geleng-geleng anjing taruhlah nya nongkrong di dinya eutikna lah urang eutikna lah bangsa mainna mau mungkin 1 jam atau 2 jam lah pasti nongkrong 3 jam lah minimal kan kopi mah gitu ya kan kopi nah pasti minum lamun geus kopi pasti aya cai bodasnya cemilan ya kan duh cenah hayang Indomie goreng ya kan ku aing diestimasikan aing ge 2an aing ge 2 teu karasa lemon tea ieu itu ieu beak 200.000 lah minimal gitu kan bener tuh ayeuna manehana nyadiakeun sagala rupa gitu kan siga kitu aduh nya siga Pak Andri nya urang teh jauh lah di dieu bro nya naon atuh nu dibeli sok view naon atuh kulah bagoy berang mah da boro-boro indah atuh ningali kulah urang ti mimiti eta nyieun apal gitu nya mana ningali urang lamun berang ningali kulah hejo-hejo acan anjing kulahna oge tapi jadi penting jadi indah aya lampu segala rupa jadi tak orang cari tati secul teh nya secul teh urang nu bogana teh salut jadi manehna urut barista Starbucks metode penjualan Starbucks teh diadopsi lah ku manehna jadi jeung customer teh ngobrol teu make menu di gitu kan maca misalnya itu kopi naon kayak dijelaskeun gitu taruhlah narongkrongnya jeung gararawe didinya barudak teh diperdayakeun komunitas foto komunitas narongkrong lah didinya rek ngopi rek henteu pokona tah anu garawe didinya teh mararuka di kopi termasuk anu nu nongkrongna oge jadi base-na teh di secul tah secul hiji tah anu nongkrong anu pernah gawe di dinya teh mararuka kopi
ta eta non anu wali kota anu anakna wakil Hmm. termasuk eta. Nu baheula anak sok nongkrong Heeh, enak buka. si Nopan ngaran konsultan teh baheula gawe di secu ngobrol-ngobrol. Jadi antar warung kopi teh wararau. Iya. Oh. Ya, mana mau itu? Mana? Entos. Ayeuna ka dieu wau, ka ditu wau. Siap. Gitu. Oh nya. Baristana teh muter. Hmm. Dan salutna henteu silih ieu Iya. Keseli jatuhkeun ya. nya Halusnya gitu jadi halus bareng ya. buka teh. Bareng, misalnya, kopi di Kota Paris ya, ngeunah ya, geus meuli teh kopi teh kadinya. Itu di luar. Ya roastingan saha, roastingan si ieu, ya roastingan saha, roastingan si ieu. Gitu. Di sana susu ya beak. Buat ya, Pus, warung kopi Sukabumi itu lamun misalnya geus ngagabung jeung komunitasnya anu geus wau lah, Iya. kita cenderung lebih kuat. Beda jeung nu muka anyar. Kau Nyubi. teu ngarti lah kopi Sukabumi. Aneh, Starbucks wae ge eleh tuh ku eta nya. Ramena. Heeh. Tunggu eta ku secul we. Kan tadi teh aku bicara komunitas udah. Starbucks mah komunitas. Nya. Mainna mah lebih ke profit. Kata mah teh heula aya band naon teh? Anu Efek rumah kaca. lain anu hiji jeung hiji teh nah. Anu Iya naon. pasti tua teh nih. Party gitu. Oh iya. Iya 420 420. dan eta ku kapitalis rokok teh kopi teh geus maneh teu kudu eta mentas teh maneh yang di branding ge ditawaran kopi semoga kopi mah eta di branding gede saya branding kopi teh eta setahun teh 20-30 juta dibere duit. Betul. Berarti harga kopi itu tergantung dari proses. Nyinyuk jadi kieu lah nya lamun di Batu lamun di kota lain ya anu manual kita lebih mahal anu bangsa manual brut anu di Kalau siga orang ngajain tahu masih kena tradisional. nya anu make mesin itu lebih murah. Urang ngopi di Bogor wae nya pernah ngaranna teh Ronin. Ngeunah eta kopina. Eta Ya. manual. Henteu maksudna kopi mesin aya. Tapi anu bangsa dijieun manual bangsa Vietnam anu ieu mainnya lebih mahal. Emang kan eta rata-rata arabikanya. Jadi si kopinya emang lebih mahal. Terus tanggal gitu ieu ieuna lebih mahal. Bro. bener. Kira-kira sabaraha budget lamun misalnya standar, Bro? Hayang ngajieun cup kopi gitu anu kisaran 15.000 lah misalnya kayak Jadi gitu. kieu nya lu untung eta lain dina kopi. Tidak naon? Dina blended. Blended teh. Maksudna didinya mesen misalna green tea latte green latte nya green tea blend green tea mojito eta Bukan dari kopi. lain lamun di kafe di dieu mah Oh. eta anu nyieun Dina teh. dagang cireng. Nya Dina snack mah. jadi anu ngalipet mah eta dina food balik. nya itu minuman non kopi eta anu Urang teh kieu ieu teh. Ieu mah omong kosong lah nya ya. Omong kosong. Ya wawahu lah. Kan aya urang mah resep anu real nya, Ya. resep anu teknikal gitu nya. Waktu pas kemarin kita di mana? Bro, di Segaranten. Tapi dia kan dengan di dia kan sare urang menang WA kan ti kolot. Kolot urang.